lamun saya ayeuna urang bade tawasul ka ahli kubur urang sadayana, wabil khusus keluargana Bapak Haji Ahmad, umum nama anu hadir di tempat. Mudah-mudahan karuhun urang sadayana nu parantos nganggeun mugi aya pangampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Dicaangkeun lebet pakuranana, dihampura dosana, ditempatkeun anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kanggo mimpin tawasul disanakeun ka pangesa Kang Anjeun Asari, dilajengkeun kana Yasin berjamaah biasa sesarengan dipimpin ku di dieu anu aya di luhur panggung sesarengan biasa dengan Bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kedah ayeuna urang di leres-leres dijaga dina akidah ahlus sunnah wal jamaah zaman kiwari seueur pisan ajaran anu mantap pilieun ngalirkeun umat, ngalirkeun masyarakat di antawisna teresep kana sholawat, teresep kana tawasul, bahkan salah sawiosna upami anjeunna lepet ka hiji makom, ka hiji majlis anu keur tawasul keur marhaba, anjeunna ngarasa dosa ngajarkeun teh eueuh ti Kanjeng Rasul. Keun eta mah kitu mah urang mah tetep pegang teguh karena akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya Pak, sadayana diwantilan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mangga ulah nyangkong tinggal alkos kanggo melaksanakan tawasul disanakeun atau nanti bade dipilikeun ku Pesana Anjeun Asari waktos di tempat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.